Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sumping, wilujeng patapang deui sareng simkuring Irfan Safrudin di channel Debudak Bageut. Para sadayana kumaha dararamang tepang deui dina segmen tata krama basa Sunda atanapi undak kusuk basa Sunda nyaeta ngalarapkeun kecap anu merenah dina basa Sunda. Adapun kecap dina video anu ayeuna nyaeta ngeunaan kecap mam, dahar, neda sareng tuang anu ngandung hartos makan dina basa Indonesia. Kecap kahiji nyaeta mam. Eta mangrupikeun kecap anu tos umum dina basa Sunda. Kecap mam eta biasana dilarapkeun kanggo murang kalih atanapi budak leutik. Contona wae sapertos dina paguneman ieu. Jang, meme sakola teh mam heula atuh. Ameh teu lapar di sakola. Atos bapak tadi ujang atos mam sareng bala-bala. Kecap anu kadua nyaeta kecap dahar. Kecap dahar eta dilarapkeun dina basa Loma. Basa anu dilarapkeun antara urang sareng rerencangan sapopoe anu parantos akrab atanapi tos nyoba. Contona wae sapertos kieu. Mad, urang rek dahar heula, rek ngilu moal ka warung Cik Esi. Heuh Yan. Heuh sok we, tadi urang mah geus dahar di imah. Tah dina basa Loma mah kecap dahar teu dibeda-bedakeun. Sami wae kanggo urang nyalira atanapi kanggo anu sanes. Tah anu katilu nyaeta aya kecap neda sareng kecap tuang. Tah upami kecap neda eta dilarapkeun dina ragam basa hormat atanapi basa lemes. Eta dilarapkeun kanggo urang nyalira anu nyarios. Tah ari kecap tuang eta dilarapkeun dina ragam basa hormat atanapi basa lemes kanggo batur anu saluhureun atawa anu dipihormat. Contohna wae sapertos kieu. Kabayan, tos tuang teu acan. Hayu orang tuang heula. Mangga Bapak, tos neda tadi di rorompok. Tah contoh anu tadi parantos merenah nalika ngalarapkeun kecap neda sareng tuang. Tah omatnya kecap neda kanggo urang nyalira anu nyariosna. Tah ari kecap tuang eta kanggo batur anu dipihormat, tiasa kasaluhureun, tiasa kasepuh gitunya. Pokona eta dilarapkeun kanggo anu dipihormat ku urang. Nyambung karena kecap-kecap anu salajengna dilajeng dina video anu saterasna. Cak mugia manfaat. Hayu urang mulai basa Sunda. Hatur nuhun tina perhatosanana sareng hapunten bilih aya seueur kalepatan sareng kakilangan. Pamungkas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.